kosnya di itu tuh. Ya bener nang nyuprai sih kan penting. Oh bener iya. Yakin sih ya? Yakin lah masa yang orang-orang dolong sih ya. Ya, saya asup teula aing nu ngajagaan di luar lah. Tuh anu nyurpai aing, anu maling aing be atuh kabeh. Kalau lupa bacot, pan aing gedeung nu ngajual lagi. Jero babat kabeh tuh di jero. Jel, foto kering hendok mah dicokot tirunya. Buset dah, ieu maling kotok manuk poyo. Jel, apa jel, nu jago beri. Kok ieu maling kotok? Hah? Main kotok. Waduh, kok aing salah surpai. Ayo, salah be jeung salah sama jel. Sorry kok, itu maling kotok, yang jero mah manuk poyo. Ai, saya surprise keur penting di mana tuh? Tengger paling surpai tukang ence di dinya. Bisa lah orang dengan mas lain deh lah. Eta. Wah, rada jore ya tuh bonteng ayo nama. Milik bonteng sade ya nya. Ah, suka itu sih aya. Lega aing. Ah, rada capek aing. Masuk be di dia lah. Rada tis yo. Ngisang aing ah. Duh, kayak non buat Samsudin kamari. Main diinum be ku aing. Ih, mana Samsudin di dia? Aduh, jangan ngisang di. Pian be heula. Bau. Ai, ya awewe di HP garis amat. Ulang mananya? Ong. Meng, di mana sih ya? Aduh, nanya deh. Ditanya gue gernya emang gitu. Di mana sih ya? Jadi itu nean hui. Oh, Tumben aja di dia. kerja bonteng aing, Meng. Jeung naon bonteng? Dek diasupkeun teh bobogan. Sembarangan sih ya. Normal kene aing mah, Meng. Bagus atuh aya normal keneh mah. Nana sih agak gesek bae kos ucing dengan juru. Ento atel ya bool. Oh, Tak kumaha Neng, ke saya balik. aya tuh keur molor. Syukur atuh, ti mana cenanya nak? Nyaw aya cenanya jak keur molor kene. Eta balik jembara emangnya nak? Nyaw atuh, Meng, pan urang balik jam 12 jeung sia. Nyaw geus keur molor di imahnya na. Ti mana teh nyawa we? Teu nyaho aing, Meng. Meng, eta cai koneng kamari ka manakeun? Waduh, nyakeun cai koneng. Serius eta. Teu nyawa tuh. Eta cai ti dukun. Pantesan. Pantesan naon? Ento teu naon. Oh, atuh. Padahal mah. Eta, Meng, mun sia yang nyaho eta cai. Waduh, kunaon Din? Lamun diinum tanpa dicampuran bisa ngising bae, Meng. Bangsat. Meng, lu ngomong-ngomong bonan yuk. Oh iya rada bau Din. Din, ngomong-ngomong aing dek jarah ya. Dek jaras ya, Meng. Oh, panti lupa deh puasa Din. Kudu inget kan nunggu saraweuh. Urang teh nya. Hade teh kotok meureun di dinya. Rame tuh nya di makam. Ih, naonnya ya bau bae. Eta naonnya di awi. Harap jadah, tai. Om kemana ya? Kebiasaan dia mah kalau bangun pagi ngayap mulu. Masalah deui mah yo. Tadi ya ucing ya koset be dinya lah. Bangsat bener. Kan jadi bete kalau di rumah sendirian. Ngeriangin ah. Ai, emang Samsudin itu. Ajakan jarak kau ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki kemana sih ya? Dek jarah mang ke makam. Ilo yuk. Oh, dek jarah. Main ilu bae sih ya. Ayo jarah. Pan sakadeng degi puasa. Dititah ku Kangjeng Nabi ge. Ai, nya. Bagus ya orang-orang ge. Inget anak. Iya ngomong-ngomong bonon sih mang. Teu nyaho ieu. Aya komeng doang tadi ka dia bau jasa naon boy ieu. Sogan bu mamang. Orang tela tuh mang. Jadah sia aing disebut bau. Aduh, aing boteng teu meunang, nu aya mah boteng lapar balik aing lah.
Tah, Jel, ikan otok kabe. Hoy kan nang untuk kabehnya kok. Iyalah, emang pinter tercerah sia. Maksudnya naon kok? Pan sih gitu kaing. Atau sia di tangan kadang kotok malah asup ke kadang puyuh. Panaing teh nyaho kok atuh ngaranna ge surpai ti luar. Lah, sia tinggal malulu iranya hona tuh. Geus lah terus ini di paling raya. Pinter non, Jel. Maksudna Jelo enak cemeraha. Tadi mah orang isuk, ajar mah lewat bahaya urang. heuh nya geus beurang ayeuna mah. Iyalah, lepas jam lewat. Terus ayeuna ka mana tuh? Warung, ayolah orang ngotong kopi. Tuh.